Aduh nyeri mah tulungan ki ngacai. Aduh hariwan sia mah. Geus geuring mah aing kene sia teh koplok, ceuli teh kudu ngarenge atuh. Aduh. Ini kabina-bina teuing sia teh. Tah geus ngacai mah kitu teh karasa ku sorangan. Kabina-bina sia teh kolot-kolot, kopeah we disusuhun. Ceuli sia mah rower. Bina-bina sia hariwang aing mah jeung ganeng jeung naon. Aduh jeung tengah poe goblok. Aduh. Kagak dicarekan aing mah. Puas sia. Ngacai. Sia ngacai makanya. Jadi kumaha sia teh rek dipariksa eta teh diantep kitu ngacai we teh. Nyawa teh mah kudu dipariksa da teu kuat mah. Peuih ngacai wae mah. Aduh kumaha ieu nya. Aing mah. Riweuh jeung naon aing teh jeung sibuk jeung naon jeung ieu haharungan. Hayu sia, nang. Mata ke cek aing teh goblok mah terus digayam teuing tah. Jadi kitu sia teh akibatna ngageang kitu tah. Rek ka mana, Mak? Iya rek nganter si bule. Tongkatna ngacai wae, nyawa kunaon ieu teh jelema teh. Wah, eta mah kapatil, Mak. Kapatil naon? Kapatil ku lele nyai? Lain ku lele, ku awewe eta mah, Mak. Har, emang aya awewe anu siga lele gitu, Matil? Ah, kolot pamo apal pergaulan ayeuna, sok bawa buru ke rumah sakit. Teh, kenyoten nu abi teh. Sia goblok, sok eta geus kapatil teh hayang hajo we dicok-cok. Bagong sia. Tah geuning le, dokterna ge aya ya geuning di dieu keur bobogohan. Oh iya dokterna teh mah. Heeh, iya dokterna teh. Oh, kunaon Bu? Manawi kunaon? Iya Pak Dokter, tongkatna ngacai wae ieu teh duka kunaon. Oh, maong sia nya sok jajan. Para jajan Pak Dokter abi mah paling ngecer. Heuh, sarua keneh eta teh, jajan tapi ngecer. Oh. So atuh kumaha ya solusina Pak Dokter? Abi tes teu kiat ya, aduh papange peurih ngeri pisan. Hayu turang pariksa hayu. Hayu urang ka imah hayu. Hayu tuturkeun. Tong yang teh atuh. Tong tarik teh aing nyeri. Nah, Naon? kita tingali Naon? dokter lagi sarua lembangna geang mah euy. Wah, eta mah kurang ngebedong baheula na, meureun mentak jadi kitu ngageang. Mudah-mudahan mah. Sok kadia sok dariuk. Cik, ieu teh rek nanya, ti iraha eta teh karaosna teh? Ieu teh karaosna teh 3 hari yang lalu Pak Dokter. Tiru persatukan, kok cuma ini ngomong gitu orang teh. Naon nih? Gara-gara nyaman wae. Gitu Sok atuh kumaha ieu teh Pak Dokter? Pengalandongankeun, abi mah geus ganeng ing gegerungan wae. Kegerungan le pueu da teh mobil kolot goblok. Geus tong parasih di dieu, panek diubaran ieu teh. Sok atuh Pak Dokter itu kumaha abi teh disuntik kan beda obat dokter. Kan ari disuntik jeung diobat mah kemungkinan bakal lami. Jalan hiji-hiji nama meh langsung bersih mah kudu diteuk-teuk. Aduh. Ngomong naon sia teh dokter? Balik pisan. Aduh, ditetek mah atuh kumaha Pak Dokter? Ari abi ke kumaha atuh malah kabagean. Nalangsa atuh meureun abi ditetek mah. Sakalieun mama tong ringrang sakalieun mah itu aya tuh tarong ungu di kebon abi tuh kandung ngalawe di handap. Dokter teh bisa kieu euy. Ngomong mah ku cubung anjing. Heueuh rasa aneh le. Dokter teh imah mending saprak kieu. Kela Pak Dokter. Abi ge asa heran. Kunaon eta Pak Dokter? Apana sami sareng abi ngageang kitu? Nya Pak Dokter, nah make jeung ngageang. Nah Pak Dokter teh bisul gitu. Atos tong bujurun abi teh 3 poe ka pangkar teh sami tos amang ti sajalur tong bujurun ya. Ayo balik mah. Aing mah euy. kamarana cenah. Rek kamarana Nah abet balik. jika nanyahun maneh anu matiuna Wah heueuhnya. sia mah teu bisa dikolingan aing teh kieu teh kumaneh. We, naon mana ngajak balik mah ya ubaran sia teh? Naon mak? Dokterna ge sarua kapatil. Bu, sarua penyakitan atuh meureunnya si goblok teh dokter jeung pasien teh. Edan.